Assalamualaikum kalau warga Sunda, Sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kadaria kapal dia ngampar nanya yang tembang Sunda kabukul jauh. Iya, deboy kang. Hari ini kang boy, mana yang cicing bae? Boy. Boga kabogo jauh, mentas laut lawan gunung. Tapi apel teu bingung, cukup halau nah telepon. Kuring di Pulau Jawa, manehna Pulau Sumatera. Lamun malam mingguan, mojok via SMS-an. Dunia makin maju, ngajan urang pajau, bisa ngobrol unggal waktu. Iya SMS-an atau nelpon, terjadi pikiran kajeng pulsa kabobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Boga kabogo jauh, mentas laut lawan gunung. Tapi apel teu bingung, cukup halau nah telepon. Anu gaduh kabogo jauh ya jawaya gini. Salah. Iya. Nah liha bari aduh rasanya bener kan. BBM-an itu. Inuang. Mangga kapayu, bray. Boga kabogo jauh, mentas laut leuweung gunung. Tapi apel teu bingung, cukup halau na telepon. Ipeng di Pulau Jawa, Manehna di Arabia. lamun malam mingguan, mojok via SMS-an. Wah, di BNG ya tah. Geus teu usum SMS mah. Jelema paling kan dunia beuki maju, najan urang pajau bisa ngobrol nggak waktu. Tiap SMS-an atau nelpon, terjadi pikiran kajian pulsa kabobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung si akan. Bener. Jelema paling kan dunia beuki maju, najan urang pajau bisa ngobrol unggal waktu. Tiap SMS-an atau nelpon, terjadi pikiran kajian pulsa kabobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Boga kabogo jauh, Mentas laut lawan gunung. Tapi apel teu bingung, cukup halau nah telepon. halo, Atur nuhun Pak Wargi Sunda. sinyal ke mana ya teh?
bahasanya.